Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah hatur nuhun pami daramang mah. Alhamdulillah dinten ayeuna urang tiasa patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ieu mangrupikeun dinten munggaran urang diajar basa Sunda di semester 2. Di semester hiji kamari hidup atos nampi rapor ngalangkungan WhatsApp ya. Raporna mangrupikeun rapor hasil diajar hidup salami sa semester. Tah kumaha nilai basa Sundana sarae henteu? Alhamdulillah pami nilai basa Sundana sarae mah kanggo anu kenging nilai basa Sundana sae ya. Ibu mah hoyong di semester 2 ayeuna hidup tiasa mertahankeun nilai nu sae eta. Kanggo anu nilai basa Sundana masih pas-pasan sareng KKM atanapi langkung sakedik tina KKM, mugia di semester 2 mungkin hidup tiasa naikeun nilaina ya. Amin. Eta panginten ya harapan ibu di semester 2 ayeuna. Tah urang langsung wae diajar materi basa Sunda kanggo dinten ayeuna. Tah dinten ayeuna hidup baris diajar ngeunaan mikaweruh wawancara ya. Saleresna wawancara teh hidup atos ya terang materi ngeunaan wawancara teh di kelas 1 acana ya. Dina pengajaran bahasa Indonesia atanapi dina bahasa Sunda malihan mah dina bahasa Inggris oge aya nu namina wawancara. Tah langsung wae urang diajar materi ngeunaan wawancara. Tah naon ya anu disebut wawancara teh? Wawancara teh mangrupakeun kecap serepan tina bahasa Inggris nyaeta interview. Tah asalna tina kecap inter anu hartosna teh lolongkrang. Lolongkrang teh hartosna kasempetan waktu luang. Tah pami view hartina paniten atawa panempo ya. Nah tiasa pami dina bahasa Indonesia mah view teh nya pandangan, pemandangan, nah penelitian. Jadi nu namina wawancara teh nyaeta tanya jawab antara dua urang atawa leuwih sacara langsung antara nu ngawawancara disebutna pawawancara nya jeung nu diwawancara nu engkena disebutna narasumber ngeunaan hiji hal. Tah wawancara ieu teh bisa dilaksanakeun langsung ku cara pateuteup. Jadi tatap muka. Jadi kedah pendak tatap muka langsung. Atanapi keur situasina pandemi jiga kieu mah tiasa oge ngalangkungan telepon ku cara di telepon, ku cara di video WhatsApp ya, video call teh ku cara Zoom atanapi pokona mah nganggo teknologi anu ngamungkinkeun si pawawancara ieu tiasa ngobrol langsung sareng narasumber. Tah eta pengertian atawa definisi tina wawancara. Jadi tong hilapnya wawancara teh nyata kegiatan tanya jawab antara dua orang atau leuwih secara langsung antara nu ngawawancara jeung narasumber ngeunaan hiji hal. Jadi aya hal masalah anu dibahas. Tah tujuan wawancara teh naon? Wawancara teh kegiatan tanya jawab eta antara pawawancara jeung narasumber ngeunaan hiji hal teh tujuanna nyaeta keur neangan atawa ngumpulkeun informasi anu bisa mangrupa katerangan atawa pamanggih pendapatnya ngeunaan hiji hal ti narasumber.
biasana nya barudak nu ngaranna narasumber ieu teh nya jalma anu penting keur si pawawancara lantaran bisa naon lantaran bisa mere informasi atau keterangan atau pamanggih atau pamadengan ngeunaan hal anu ditanyakeun ku si pawawancara. Tah sapertos kitu nya ayeuna salajengna nyaeta wawancara teh aya 3 rupa nya. Jadi wawancara teh aya 3 rupa nyaeta nu kahiji wawancara wartawan. Wawancara wartawan teh nyaeta kagiatan wawancara anu dilaksanakeun ku wartawan. Ari wartawan teh saha? Wartawan teh nyaeta jalma anu neangan warta atawa berita ya. Jadi nu profesina neangan berita wartawan. Tah tujuan ngumpulkeun informasi ya. Wartawan teh tujuanna ngawawancara teh keur ngumpulkeun informasi keur naon bahan warta atau berita. Jadi jelas tujuanana pami wawancara wartawan mah ngumpulkeun informasi pikeun bahan berita. Anu kadua wawancara panalungtikan. Naon nya eta teh panalungtikan teh pami bahasa Indonesia mah sami sareng penelitian. Nya eta wawancara anu dilaksanakeun ku panalungtik atau ku peneliti. Tah di wawancara panalungtikan ieu teh pami bahasa Indonesia mah wawancara penelitiannya tujuanna pikeun ngumpulkeun data nya. Jadi tujuanna teh ngumpulkeun data keur naon? Keur bahan olaheun. Biasa nama ieu teh anu nuju ngerjakeun skripsi nya. Teras mau ngerjakeun disertasi, anu ngerjakeun tesis. Tah ieu disebatna wawancara panalungtikan. Anu terakhir nyaeta anu katilu jenis wawancara teh nyaeta wawancara lamaran gawe. Tah ieu mah hideuk oge tos ngartos nya nyaeta wawancara antara pausahaan hiji perusahaan jeung calon karyawan anyar. Tah lamun hideuk nya mungkin tos agung hideuk jaga nya jaganing pageto hideuk teh ngalamar gawe. Tah hideuk teh bakal diwawancara namina wawancara lamaran gawe. Jadi aya 3 nya rupa wawancara teh nyaeta wawancara wartawan, wawancara panalungtikan jeung wawancara lamaran gawe. Nu salajengna tah hideuk tiasa diajar wawancara nya. Hideuk ti bisa ngawawancara jalma sejen. Tah dina prakna ngawawancara hideuk teh kudu bisa neangan ngumpulkeun jeung nyatetkeun informasi penting tina hasil tanya jawab jeung narasumber teh. Carana kumaha? Bisa diserat, bisa direkam, bisa dipoto nya. Direkamna bisa sorana atau videona. Tah lamun urang rek ngayakeun kagiatan wawancara aya hal-hal penting anu kudu disiapkeun samemeh urang ngalaksanakeun wawancara. Naon wae nya nu kahiji urang kudu muguhkeun informasi naon nu rek dikumpulkeun teh. Jadi urang teh rek milarian informasi naon ngeunaan naon. Tah anu contona hideuk teh hoyong terang ayeuna teh kumaha kaayaan nya kaayaan pasien COVID di Garut. Hideuk kudu naros nya ka narasumberna teh nyaeta dokter. Anu memang manehna aya kompeten atau kemampuan dina bidang kesehatan ya. Jadi seperti kitu tong naros ka misalnya tukang beca nya moal terangeun. Tah ieu nu penting nu kadua saatos muguhkeun informasi nu rek dikumpulkeun hideuk kudu nangtukeun saha nu rek diwawancara atau narasumberna nya. Nangtukeun narasumber nu rek diwawancara teh kudu sarua jeung informasi nu rek dikumpulkeun nu sapertos contoh nu tadi. Tah lamun hideuk hoyong terang harga beas hideuk tong naros ka dokter tapi hideuk kedah narosna ka nu gaduh warung atau napi nu icalan beas. Tah meh nyambung. Anu katilu
Nyaeta saat hidup muguhkeun informasi rek dikumpulkeun terus saha narasumberna hidup kudu nangtukeun waktu jeung tempat pikeun ngalaksanakeun wawancara eta. Tong hilap narasumber teh eta teh jalmi anu gaduh kaperyogian nya sanes jalmi anu nganggur hidup kedah janjian heula waktuna iraha tempatna di mana kanggo wawancara eta nya. Nu terakhir tah hidup teh sateu acan ngawawancara teh kudu nyusun heula padoman wawancara naon nyaeta daftar pananya pami basa Indonesia mah daftar pertanyaan. Jadi nu rek ditaroskeun nu rek ditanyakeun ka narasumber. Jadi hidup teh tong ngadadak nya pas tos pendak nembe we naonnya nu rek ditaroskeun. Nah sanes kitu tapi samemehna sateu acan hidup nya pendak sareng narasumber eta kanggo ngalaksanakeun wawancara hidup kudu ngadamel heula daftar pananya. Nah, ngadamel daftar pananya teh make kecap pananya. Naon, di mana, iraha, saha, naha jeung kumaha. Tah sapertos kitu. Jadi opat hal ieu teh kedah disiapkeun samemeh hidup ngalaksanakeun wawancara penting pisan nya. Teras nu salajengna tah di dieu aya teks wawancara. Bu Nenden nyandak tina buku paket diajar basa Sunda nya kaca 80 genep. Hidup oge tiasanya muka buku paketna kaca 80 genep. Di dieu teh aya teks wawancara antara saha Danu nya Salman sareng Mang Yaya. Tah di dieu Danu sareng Salman mangrupakeun pawawancara nyaeta jalma anu nanyakeun nya sababaraha hal ngeunaan. Nah ngeunaan naon? Ngeunaan ngeunaan usahana Mang Yaya. Ari Mang Yaya teh mangrupakeun narasumber nya. Mang Yaya di dieu teh mangrupakeun salah sahiji pangusaha nu aya di lingkungan sakola. Jadi anu dagang di lingkungan sakolana Danu jeung Salman. Ya urang langsung wae praku hidup regepkeun. Jadi Danu nya ngawitan mukana. Assalamualaikum Pak, punten abdi sareng rerencangan ngawagel waktos Bapak. Ya, teras Mang Yaya ngawaler waalaikumsalam teu sawios-wios. Sok mangga linggih. Nah, teras Danu ngenalkeun diri, nepangkeun wasta pun Danu. Ieu Salman, abdi sapara kanca bade tumaros ka Bapak, perkawis padamelan Bapak. Tuh, kanggo tugas sakola. Jadi naroskeun profesina atau padamelan Mang Yaya. Teras saur Mang Yaya muhun mangga. Tah Danu naros di dieu. Danu tos nyiapkeun daftar pananya nya. Dupi jenengan Bapak lengkepna saha? Nah, Mang Yaya ngawaler Bapak mah ti kapungkur ge Yaya Sunaria teu robah cenah. Tapi nelah nama panggilan nama Mang Yaya di lembur mah cenah. Teras saur Salman naros ayeuna punten pamiyuswa Bapak sabaraha tahun? Tah Mang Yaya ngawaler mun telepat mah 40 tahun. Danu naros tos sabaraha tahun Bapak icalan cilok. Oh, Mang Yaya teh geuningan icalan cilok ya. Mang Yaya ngawaler sigana aya kana 20 tahun ti zaman Bapak bujangan keneh. Tah ya dina cuplikan potongan wawancara antara Danu Salman sareng Mang Yaya eta nya eces pisan jelas pisan. Tah dina wawancara eta teh diperlukeun kalimah pananya. Tah jadi urang lamun rek nanya ka batur kudu make kalimah pananya. Tah ari kalimah pananya teh ya tong hilapnya diulang deui ku Bu Nenden eta kalimah nu eusina nanyakeun hiji perkara hiji hal ka batur. Tah urang teh nanya ka batur teh miharep tanggapan jawaban nya. Nah terus si kalimah pananya teh ditungtungan ku tanda tanya. Jeung tong hilap make kecap pananya tuh nu kahiji saha jenengan Bapak, nu kadua yuswa Bapak sabaraha tahun, terus nu katilu sabaraha tahun oge nya. Mang Yaya icalan cilok tah tos jelasnya. Jadi tong hilap
Hideuk pami ngawawancara teh kedah nyiapkeun daftar pananya. Nah, sesuai jeung narasumber anu bade ditaros. Terus tong hilap oge janjian iraha jeung di mana nya bade ngalaksanakeun wawancara eta. Tah ayeuna mangga buka buku paket diajar bahasa Sunda kelas genep kaca 86. Baca ku hidep teks wawancara antara Danu Salman jeung Mang Yaya di kaca 80 genep nepikeun ka kaca 88. Tah pami tos dibaca mangga jawab pananya dina kaca 88 anu aya 10 nya ti nomor A dudi ka Z. Sanes Z atuh Bu Nenden J tah nya Z mah atuh tebih pisan. Mangga saatos dibaca teks wawancara nya eta di kaca 80 genep dugi 88 hidep jawab pananya dina kaca 88. Eusina di buku paket pami teu cekap tiasa di buku catetan. Teras kintunkeun nya jawaban hidep ka Bu Nenden via WhatsApp nya pribadi maksimal tabuh 14 atau napi tabuh 2. Tah Bu Nenden di dieu atos nyayogikeun teks wawancara di nu kaca 80 genep teras kaca 87 sareng terakhir 88 sareng aya pananya eta anu 10. Panginten kitu wae materi kanggo dinten ayeuna ngeunaan wawancara. Mudah-mudahan hidep tiasa ngartos materi anu tos didugikeun ku Bu Nenden. Hatur nuhun kanggo perhatosanana pamungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.